Upami misalkan cara nyuci nate ku jalan dilebetkeun sadayana henteu di non ari dipisahkeun itu naon sebutna teh disortir nya. Kumaha sawarna upami langsung we dikeuman dina ember henteu disortir heula. Teu disortir heula nya langsung dikeuman ku sabun. Maka nu bakal terjadi sapertos kieu. Misalkan ayeuna ieu angwan suci, angwan anu mung saukur kotor, lebetkeun. Ieu angwan anu mutanajis ainiyah, lebetkeun. Ieu angwan anu mutanajis hukmiyah, lebetkeun. Nu bakal terjadi sapertos kieu tuluy ayeuna ieu di banjur. Tah ieu cai kumargi aya najis ainiyah, maka ieu cai teh dihukuman mutanajis. Lantaran aya angwan anu aya najisan sarta najis teh aya jentulan. Disebut najis ainiyah. Teras ku urang disabunan. Nah, sabunan ku urang teh nya gitunya semisal ieu teh dina mesin cuci atanapi dina ember ulek. Nah, maka caina mutanajis, sabuna mutanajis. Nya, kumargi naon? Kumargi cai saeutik dilebet aya najis ainiyah nu aya jentulna. Resikona ketika misalkan tos rengse tina naon? Tina ngeuman tiketik urang teh dilaan. Tah, teras dikecrok. Nya, dikecrok crok. Aya nu cereret kana salira urang dihukuman mutanajis. Ceret kana sinyang mutanajis, ceret kana acuk mutanajis, panangan puguh mutanajis. Janten amuratel mutanajis upami ku urang henteu disortir heula. Upami ku urang teu disortir heula. Komo upami urang mayunkeun cai nu disabunan. Contoh mayunkeun cai we urang teh anu disabunan. Lebetkeun we ieu tah acuk anu mutanajis, bade mutanajis ainiyah, bade mutanajis hukmiyah. Ku jalan dilebetkeun ka dieu teh langsung eta cai janten mutanajis. Ketika ku kecrok ceret kana salira urang mutanajis. Eta nu kahiji, nu kadua kabeuratan teh mungkin dina waktu ngelabkeun kedah leres-leres ical sabuna. Lantaran eta si sabun teh tos kalebetkeun barang nu kacampuran ku najis, bari sabun mah daya hampura kumaha nyucikeunana sabun. Jadi kedah leres-leres urang ngicalkeunana, kedah leres-leres ngelabkeunana dugi ka teu aya busaan gitu. Malah mah upami masih keneh imkan mah kedah dugi ka ical bauna, kecuali lamun memang tos hese. Maka bauna teh najis nu dihampura. Kitu tah lamun misalkan urang henteu nyortir heula kana acuk anu mutanajis. Sami dina mesin cuci, dina ember ge sami we kitu. Tah janten raoseunana upami urang misalkan posisina nyortir heula, acuk teh disortir heula nu suci atawa anu ngan saukur kotor. Bus kurang teh contoh ieu nya acuk anu ngan saukur kotor. Bus ka dieu. Teras acuk anu mutanajis hukmiyah lebetkeun ka dieu. Keadaan emberna kedah garing nya. Tah tinggal engke teh namihan we cai ka dieu. Tanu najis hukmiyah bakal langsung suci ku jalan dicurulutkeun cai. Anapun anu najis ainiyah icalkeun heula najisna terpisah dina keran. Wios teh sadayana oge umpama teh mah aya najis teh dina lengan acukna desek we dugi ka ical. Najis teh dina keran teh kitu tah. Kin tos ical beureut lebetkeun ka dieu. Ieu urang gula wetah sareng barang anu suci. Caina suci, cai sabuna suci. Lamun dina mesin cuci mah tinggal ngagiling kitu, buang tuluy engke aya cai kadua kanggo ngabilas. Buang deui lebetkeun kana peureutan, kana paragi meras. Tos we kitu poekeun. Nah itu resiko nanya. Resiko nyuci lamun dikeuman ti payun sareng anu mutanajis langsung disabunan gitu.